sumber cai sadunya. Sumber cai sadunya emang di mana gitu? Sumber cai sadunya di Palestina, di hiji batu gede di hadapan tanah. Tidinya ngalir ka laut, di laut disedot ka luhur, di luhur dihujankeun ka unggal negara. Palestina cai teh sadunya ieu. Mantak urang lamun ngadekeun orang Palestina kuari di Palestina. Masya Allah kari. Ketika orang mandi kuari sangeunahna urang Palestina keur careuri ka ayeuna teh. Cai nu kurang dipake teh di Palestina. Masya Allah lamun urang nyaho kana aslina cai Palestina dihandap. Nu kamana teh tah. Satu saat ke Gusti Allah cai tersebut, batu tersebut bakal di stop.